Kernaon cuti ulang-ulang. Nyata ieu teh bararingung mang lah mikiran duit teu beak-beak. Atuh geus saya bikeun ka Amang. Nyata ari dibikeunan teh kitu sok tutumaneun jelema bariasa kitu teh ah. Tutumaneun kumaha ieu teh? Heeh, jadi nate bakal nate hayo hengan nalkeun ngarep-ngarep dibere nyata. Ah atuh bubuhane nyebutkeun teu beak-beak kitu. Heeh, bingung nyata bisnis ka ditu ka dieu geus ngabangun usaha naon wae teu oleh sukses wae jeung berhasil. Sugan pernah bangkrut sakali kitu. Ah Amang mah ari nyanyabaan we sukses teh. Ya mah ampun bukan geus bro di juru bro dipanto pokona mah. Duit teh ngalayah tengah imah segala Ari ning. cuti mah nya ngapoe we sukses. Sukses abi mah. Heeh nyata Amang mah nyata ari nyaba we hungkul bubuhan nuturkeun torongton dina pudunan. Nah kumaha mang carana hayang sukses dina pudunan nuturkeun toronton? Heeh geunian kitu ari direm teh tah sukses. Atuh kacidanya. Ai sugan teh sukses usaha gitu. Oh, panyata cuti oge kitu gitu. Henteu aya beda mang. Moal kaotakan ku amang mah. Heeh nya aduh. Jigoe geura barang gawe deui ka ditu. Heeh soal cuti nya.